Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya dimana bae ayana wilujeng tepang dangu dari sarang emang dina acara nu maneuh dongeng Sunda ditepas dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadayana di aya dina panang tayungan Gusti Nu Welas Asih, cager bager, murah rizkina, panjang umurna, tur sadayana eta aya dina kabarokahanana, aya dina ridona. Amin ya robbal alamin. Tehilap tur tebosen mengucapkeun rebuan nuhun kasadaya dulur dangu nu entos satia manco satia ngadangukeun pedaran-pedaran dongeng ti emang nu seueur keneh kakirangan dina sagala rupina. Hatur nuhun pisan. Saran oge kritik nanya ditampung kumang kangge supados emang tiasa leuwih sae deui dina medarkeun dongeng emang. Oge teh hilap kanggo dulur dangu sadaya nu nembean pisan nepangan channel emang, mangga di subscribe supados aya pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun pedaran-pedaran dongeng anu salajengna. Oge pangtoelkeun tombol loncengna oge gambar jempolna, diteraskeun curat-coret di kolom komentarna, kritik lan saran diantos ku emang di dieu. Lantaran kritik lan saran eta anu tiasa janten panyumanget kangge emang dina benarkeun dongeng oge dina mumule seni Sunda nyaeta dongeng Sunda. Cariosan nu katunda kamari dina jejer carios dedemit leuwih buyut iasana Kidagar Mang Kosim aya di kebona Juragan Barkah kanggo manen sosin direncanganku Juha sareng Mang Ukri kokolot anu janten mandor meurinya mandorna para kulina Juragan Barkah. Hayu urang teraskeun cariosan nu katunda. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Nya hayu digawe peso ditampanan ku Mang Kosim saterusna mah Mang Kosim milu digawe manen sosin.
Wancita ngange kebon sosin geus lenang beres dipanen. Sosin menang manen geus numpuk di sisi kebon kari ngunjal kana truk anu biasana datang pikeun mawa hasil panen. Nu garawe rareureuh bari ngadago juragan Barkah datang pikeun mayaran upah manen. Teu lila kadenge suara mobil truk datang. Mobil truk warna koneng bisa tukangeun truk nuturkeun motor bebek Honda 70 warna beureum anu ditumpakan ku kemed ngabonceng dunungana nyaeta juragan Barkah. Zaman harita mah nu boga motor bebek Honda 70 teh di lembur sugih mukti ukur juragan Barkah saurang. Jalma jegud sejena paling boga ge sapeda atawa delman. Jalma-jalma nu garawe langsung carengkat hudang. Teu kudu dititah deui kabehan langsung muat sosin kana truk babarengan. Da geus biasa ilaharna kitu. Kaasup Mang Kosim milu ngentep sosin anu geus meunang nalian ka luhur mobil truk. Rengse hasil panen dimuat kabeh kana truk, juragan Barkah rorisan jeung nu meuli sosin di saungna. Sedengkeun nu digarawe rareureuh bari ting pelenyun udud di handapeun tatangkalan di sisi kebon. Teu lila mobil truk teh dihirupan. Mobil ngageleyeung lalaunan ninggalkeun kebon bari mawa sosin hasil panen poe harita. Kari waktuna pikeun nu garawe ngantri bayaran upah poe harita. 14 urang ngajajar di saung kebon pikeun nampa upah ti juragan Barkah. Mang Kosim nangtung pang tukangna. Ngaha aja Mang Kosim teh ngantri di paling tukang sabab boga maksud rek ngobrolkeun masalah anakna ka juragan Barkah. Hiji-hiji nu gawe teh marulang sanggeusna nampa upah ti juragan Barkah. Kari Mang Kosim sorangan anu masih nangtung di hareupeun saung. "Aya naon maneh ka dieu, Sim?" Juragan Barkah nyarita bari rada sinis ka Mang Kosim. Sanajan hate mah teu ngeunah ditanya kitu, tapi Mang Kosim meper hatena sangkan teu nepi ambek. Mang Kosim ngalengkah ngadeuketan ka juragan Barkah anu diuk di jero saung. "Abdi teh ngiring didamel dinten ieu dugi karengsegan," ceuk Mang Kosim. "Titah saha maneh digawe, Sim? Nah anak maneh teu bebeja lamun maneh jeung anak maneh si Arman geus dipecat?" "Wawar tos eta gegan. Mung bae apanan anu nyariosna juragan istri. Bilih bae nyariosna henteu daria juragan istri teh. Atanapi nuju ka jurungku nafsu." "Kaputusan pamajikan kuring sarua jeung kaputusan kuring. Anjeun jeung anak anjeun dipecat teu kudu gawe di dieu di kuring deui." "Tapi gan mecat jalmi teh kada jelas alesanana. Nah lepet naon abdi teh?" "Kasalahan maneh teh teu bisa ngawarah anak. Si Arman teh jajak kabang kawarah geus teu boga cedok wani-wani rek ngagadabah neng Arum anak kuring." "Punten gan, ieu mah mung salah paham gan. Pamohalan putra abdi Arman dugi kawantun ngagadabah putri Agan." "Pamohalan 7 mulud. Loba saksina deuleu. Tah, kaasup si Kemed bade gakaula. Med ka dieu Med." Juragan Barkah ngageroan Kemed anu keur diuk ditukangeun saung bari ngudud. Kemed gancang nyampeurkeun ka dunungana. "Aya pikir saun naon gon?" "Terangkeun ka si Kosim tah. Naon anu katempo ku maneh sawaktu nyusul si Arum di imah akina?" "Sim, anak anjeun teh kapergok pisan rek ngagadabah neng Arum di handapun tangkal Kiara nu aya di Mumungkang Pasir teu jauh ti imahna Ki Warsa."
harita neng arum geus digolekun bari dibakem bahabna kuleungeun kenca si Arman. Leungeun kaduhuna ngarang sadan papakean neng arum sedongkon bibirna ngagalentoran bohong jeung dadaneng arum. Lamun seg teu kaburu kapanggih ku dewek jeung ku juragan istri sigana palias teuing moal katulungan neng arum teh. Ceuk Kemed nyaritana bari pepetah sagala. Kemed dina nyaritana pasalia jeung kanyataan anu ditempona. Sabab memang disetel kawas kitu ku Ambu Rumsih. Sangkan juragan Barkah ambek pisan ka Mang Kosim jeung Arman. Denge kumaneh Sim? Untung kuring teh masih boga rasa karunya ka maneh. Sabab kaayaan maneh anu sangsara masakat hese dahar-dahar acan. Lamun seg kuring teu karunya geus dijebloskeun ka pangberokan anak maneh si Arman teh Sim. Geus dikarawed kudu berwajib ti kamari mula. Punten kan. Sanes abdi melaan anak abdi pedah ka anak soraanga. Katerangan ti Kemed teh benten sareng katerangan ti anak abdi Arman. Memang leres Arman sareng neng arum teh paduduaan dihandap caringin. Mung bae anak abdi teu bade maksa mirusa ka anak agan. Dina ayana ge misalna silih cium eta mah kusabab suka jeung suka. Teu aya paksaan, namina ge nonoman anu nuju kasmaran. Apanan urang oge ngalaman ngorah heula panginten kan. Siah ngarekon ka dewek ngabohong ngarang carita maneh teh Sim. Kemed langsung memolotot ka Mang Kosim. Jelas-jelas anjeun mah ngarang carita Med. Eta teh ngaranna fitnah. Itu kura kalau kau nyebut minah ka dewek. Maneh teh ngajakan ijen ka dewek Sim. Teu tarima maneh teh kusabab si Arman diwarah ku dewek, ha? Jelas teu tarima. Budak teu boga salah, teu puguh-puguh digebogan tapi kagareuneuk. Mun wani ulah ka budak kamari sore lawan bapana anu sarua kolotna Med. Mang Kosim namalang. Hatena geus teu bisa nahan amarah. Sabab anakna salian digebugan teh ku Kemed oge dipitnah bebeakan. Menggeus Kosim, maneh geus dicapat balik ka itu. Ulah miharep duit upah, oge digawe deui ka kuring. Nong torogan kalah karek nyieun ribut maneh mah. Kosim mendelik ka juragan Barkah tuluy nyentak. Denge ku anjeun Barkah. Ulah asa aing uyah kidul. Pedah kerja ya loba duit. Anjeun bisa sangeunahna ngahina ka kuring. Barina saha anu hayang digawe terus ka anjeun ha. Teu dipecat ge, kuring mah memang rek eureun digawe ka anjeun. Naon ngeunahna digawe ka jalma mendid kumed jeung perhitungan kawas anjeun. Lamun aya pangabutuh tanaga atawa titaheun, ulah sakali-sakali nyusulan kuring. Cadu deuleu ti seumeut ayeuna mah. Kuring jeung kulawarga kuring gawe ka anjeun. Kaleuwih laing mah Kosim. Warah si Kosim Med sangkan bisa ngajaga sungutna. Juragan Barkah beureum beungeutna. Nafsuna kahudang manehna nitah bade ganepikeun ngawarah Mang Kosim. Kemed anu tatadi ge peureupna geus ateul gancang maju narajang ka Mang Kosim. Hiu, peurup sagede sirah orok teh rek nimpug carehamna Mang Kosim. Tapi Mang Kosim teu cileureun. Geuwat manehna ngelok. Hiu, plos. Teunggelan peurup katuhu Kemed teh.
ukur ngahakan angin. Kemed anu panasaran gancang nyusul tepus ku ayunan pereup kencana anu ngadius kahandap rek mapeg cukang irungna Mang Kosim. Mang Kosim anu memang pinter main pencak kusabab pernah diajar ka akina anu guru silat sanajan teu tamat diajarna kulantaran akina kaburu tilar dunia, tapi pikeun ngayonan Kemed mah pangabisa Mang Kosim masih bisa diandalkeun. Nempo purup meuseuh datang, Mang Kosim teu nyingkah tapi leungeun kencana gancang ngarawel pigeulang leungeun lawana. Gep, kuriwa, pigelang leungeun Kemed teh katewak ku Mang Kosim tuluy langsung dicentokeun. Atuh solontod, Kemed nyolontod. Hiu cebrod, beungeutna Kemed disampakeun ku teunggelan pereup katuhuna Mang Kosim. Aduh, Kemed ngagoak. Cer getih seger ngucur tina liang irungna. Setan, kurang ajar sia Kosim. Diwejok sia ku dewek. Hiat, hiat. Kemed tenolih kana kanyerina. Sebrut, pereupna nyebrut ngarah kana dadana Mang Kosim. Tapi Mang Kosim merikat ngagilek kabelah katuhu. Hiu plos. Panarajangna Kemed poos deui bae. Sawaktu Kemed kabawa ku tanaga pereupna anu poos, Mang Kosim langsung ngahambatkeun tuur kencana kana kakemplongna Kemed. Hiu keduk. Kemed ngahanju. Awakna dongko nahan rasa seueul anu nyelek kana angeunna. Mang Kosim teu mere kesempatan, manehna gancang ngayunkeun leungeun kencana pikeun ngetig pundukna Kemed. Hiu bak. Bru. Kemed labuh nangkuban, beungeutna nyusruk kana taneuh. Hudang Med, manya eleh ku si Kosim, dahar we riwog tanaga hampos. Gancang hudang lawan deui si Kosim, ceuk juragan Barkah. Bari hudang nangtung dihareup saung. Sanajan beuteungna seueul bari sirahna lieur, dikitukeun ku dununganna mah Kemed teh maksakeun nguniang hudang. Sret, manehna nyabut bedogna anu tara tinggaleun disoren dina cangkengna. Seseukeut bedog ngagurilap katojo ku cahaya panon poe anu keur meujeunna menterang. Di podaran sia ku dewek Sim, bongan sia geus kumawani kurang ajar, ceuk Kemed bari huntuna kakerot. Mang Kosim sebenarna mah rada seber nempo lawan nyabut bedog teh, sabab manehna mah lemor teu mawa pakarang da puguh dicaram ku bianah nu jadi pamajikanana. Tadi milu manen sosin ge apanan ngan ukur diinjeman peso ku Mang Ukri. Mang Ukri balik atuh peso teh dipulangkeun. Nyaho rek gelut kieu mah aing kaduhung nurut kasihanna. Bedog jeung peso aing teu dibawa jadina, geurentes Mang Kosim dina batina. Sanajan rada seber, tapi Mang Kosim teu nempokeun rasa sieun saeutik ge ka Kemed. Malah mah manehna ngahaja mancing amarahna Kemed ku caritaan anu ngeyehkeun ka Kemed. Geus teu boga jurus sejen anjeun teh Med, tepi karek ngandalkeun cocolek tarasi ngalawan kuring anu lemor. Manya jawara kawas kitu euy. Kemed anu memang pasipatanana gede ambek, ceulina asa disabet ngadenge pok-pokanana Mang Kosim kitu teh. Beungeutna beureum huntuna kakerot. Aduh cacang sia ku dewek Kosim. Hiat. Kemed ngagajleng maju, bedogna dihembatkeun ti luhur rek narok sirahna Mang Kosim. Tapi Mang Kosim masih rancingeus, gancang ngagiwar kabelah kenca bari langsung ngajajakeun suku katuhuna kana cangkengna Kemed.
Oro kaya Kemed masih bisa nakis ku cara ngangkat turna ka luhur. Hiu des suk bedog Kemed ngolebat ka gigir rek ngababad kana handapeun kelekna Mang Kosim. Tapi Mang Kosim gancang ngalabuhkeun maneh ka handap. Sawaktu bedog lawan ngolebat di saluhureun awakna, Mang Kosim gancang ngajejek kana pigulangna Kemed nu nyekel bedog. Hiu cedak. Aduh. Celeng. Bedog teh leupas kageweungkeun. Saterusna suku kenca Mang Kosim ngajejek kana kantong menyana Kemed. Hiu cedak. Aduh. Kemed ngahanju tuluy blug labuh. Kemed adug songkol bari nungkup kantong menyana anu ngadadak kalecina laleungitan. Mang Kosim gancang ngagurinjal hudang tuluy mulung bedogna Kemed. Hutang nyeri dibayar nyeri, hutang wirang dibayar wirang. Leungeun anjeun nu geus ngagebugan anak kuring kudu dibuntungan. Sangkan teu deui dipake nyiksa anak batur. Ceuk Mang Kosim bari ngadeuketan ka Kemed anu masih adug songkol bari humargung nahan ka nyeri jeung rasa seueul. Tapi samemeh Mang Kosim ngalaksanakeun niatna, ngadadak hiji balok kayu ngajeger ngahanca kana pundukna. Hiu bledak. Aduh. Mang Kosim ngajungkal rubuh tuluy ngalungsar langsung ka piuhan teu inget di bumi alam. Rupana Juragan Barkah anu ngabongohan Mang Kosim neunggel pundukna ngagunakeun balok kayu meunang nyokot ti pipir saung. Ningali Mang Kosim mulung bedog na Kemed teh, Juragan Barkah ngarasa hariwang kana kasalamatan badegana. Manehna gancang nyokot balok kayu nu ngagoler di sisi saung paranti nunjel mobil truk lamun bana sok mebes kana taneuh di sisi kebon. Sarta teu anta parah deui balok kayu teh dihantemkeun kana pundukna Mang Kosim anu harita rek cingogopikeun ngabuntungan leungeunna Kemed. Kemed anu geus rada leuleureng nguniang hudang tuluy mulung bedogna. Bedog teh rek dihembatkeun kana sirahna Mang Kosim. Tapi Juragan Barkah gancang ngahulag. Ulah Kemed, ulah dipaehan si Kosim teh. Nahogan, tuman lah. Dibere hirup ge manehna mah kena ngalunjak kaagan. Lamun di podaran nu ditewak lain ukur maneh Med, tapi oge kuring. Apanan lo basaksina jalma anu apal lamun si Kosim tadi milu digawe di dieu sarta pangpandeurina mulang. Kemun kapanggih jadi bungang pihak berwajib mah moal neangan jurig teu kadeuleu. Pasti nyered urang duaan. Terus dikumahakeun atuh ieu si Kosim kan? Nya antep we tinggalkeun we di dieu ke oge ari sadar mah balik sorangan. Hayu gancang mulang Med. Kemed jeung Juragan marulang boncengan motor ninggalkeun Mang Kosim anu ngajoprak teu walakaya. Harita angin tiis ngahaliwir nebak kana awakna Mang Kosim. Kawas anu ngahajang usapan milu ngarunyaan ka nasibna Mang Kosim anu dirundung bae kabingung diseja bae ku kasusah. Sedengkeun panon poe geus mimiti. Menggok ngulon cirining wanci burit sakedeung deui rek datang. Hai tot
waktu sana dulur dangu sadaya tenjekapan kanggo naraskeun ieu carios kumang ditunda heula mugia urang sadaya dipasihan umur nu panjang tur barokah tiasa patebang dangu deui di waktos anu salajengna. Teu kirang-kirang emang teu bosen-bosen neda hampura tina sagala kakirangan boh tina bahasa Sundana anu masih balepotan bae oge dina cara emang medarkeun ieu dongeng. Hatur nuhun ka sadaya dulur dangu anu tos satia manco satia ngadangukeun dongeng-dongeng emang. Emang sejauh undur diri. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.